Isuk-isuk harita teh manuk kricik di sarada bari ngiciskeun jangjangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangisina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewang. Di salah saji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang. Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa rempagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih niteup antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari cek abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omat ulah disanggupan Kang. Sabab beuda tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di eueuh lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Di ieu pilemburan sasatna diri akan nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur diri akan teh salaku pupuh hiji paturun silang. Anu tangtu kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka anca bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Tah sing emot Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nyebut asa kaingetan akan teh. Kamana budak teh beuti katingali geuningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit da nyaah pisan geuningan boga domba hiji oge. Ya kitu eta Ningsih. Bisi akan balik rada beurang ngadeupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya, cek Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteut tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek buruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugu geus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh ngora umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuh pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur, utamana mah ka saderek Wikarta ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang dieun mungpulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumali jeung keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang salerea. Sabab teh sakabeh para nonoman katarik hatena geus saneuleuman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal leug pageuh tina ancaman para karaman. Ki Arminta eureun heula nyaritaan nyelang muterkeun paneuteupeuna ka sakur nu aya di betarium. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuh pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Wayana kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geusan ngabela ieu lembur tina ancaman gerombolan macan liar anu dipingpin ku si Bewo. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah,
teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranya oge kalamur urang. Waina kitu urang kudu caringcing pageuh kancing saring-set pageuh iket ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah seorang lalaki nugus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan salira kipupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana, estu arahli dina hal ilmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku Tipupu. Ki Arminta ngareret sakedeung kalawah wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku Kidulur memang teu salah. Bertahankeun ilmur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kewajiban urang salaku pangisi lemburan. Dan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh setiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedangkan urang estu benang di itu. Wayana kitu kasadari wikarta manganyangakeun bok bilih aya anu saja didugikeun. Ki Arminta mere alas ka wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneutupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita wikarta terus kedar nyarisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana sakumaha anu didugikeun ku pupuh urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan tur tangungkulan kaya nu baris karanapan upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngaranya ka urang sabenerna si bewok sapaguron jeung simkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kajeng sarta telenges dina tindakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jaduk sarta jago tur mimpin gerombolan macan liar. Rok wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeun masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah embah digeuna anu di leuweung Argabina atau Argaminangur Cianjur. Dirina jeung gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng tur matak kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan gopar anu memang saguru jeung si kungkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung. Rupina bae simkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakur nu aya di dinya. Dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur menilik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten ieu sadari Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang di itu atau beunang diitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu kita can asak pangartina, sedangkan anak buah si bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteub antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedar di lisan. Kasaura atawa caritaan Kidulur ka harti ku simkuring. Lemah dieu
memang kelemahan urang seperti anu diterangkan tadi ku pipuhu urang lain sapeda sim kuring nyangking paguron silat di lembur ngan upama teh mah jumlah anu leuman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba tantu urang waringrang tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanagan waya dikarta ngareretkan dua murid pilihan anu biuk pagi hapit ku guruna atau ku dirina Marlan Katut Sobari mangrupa murid sim kuring anu memang geus lumayan asak pangartina tanagana bisa diandalkeun sedangkan anu sejenna oge kudu dibantu ku diki dulur urang kudu boga kawani sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan loba di keterangan anu sejenna ti Wikarta khususna mah ngeunaan sikep jeung kawani pangisi lemburan ku ayana tindakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah turut teka itung anu geus jadi korban waktu diungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat cacarita paduduaan ade sing waspada jeung Wikarta sabab terus terang aki geus meunang beja datangna eta karaman dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya kajabat jeung Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna muga-muga be dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun memang sekedahna kitu Ki sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas karamanu datang teh moal saimbang ngan ari harepan masugan we si Bebok masih kene ngajenan sabab dinten teh oge kungsi saguru jeung diri abdi nya kitu be eta mah jang aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta ngan anu ngarona ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneukeun sabab eta karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjah na lembur urang nu tacan karanjah teh nu matak aki bener-bener salempang ieu nya urang Bandungan beuki kumaha geletuk batuna kecebur caina nu penting urang pada sayaga diri iatna bari waspada muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok abdi ayeuna amitan laki bisi indung barudak dedeupeun nya sok atuh kitu Jang sok kitu tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana nya sok atuh kitu geus eta mah Jang tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana di lebah pengkolan memang papisa Wikarta amanat kedua muridna kade Marlan di Sobri lamun teh nya urang kudu nying hareupan kaayaan tarung patutunggalan jeung pihak karaman modal utama teh nyatana